hayang nempok kanyutna we aing. Ngan kana kitu we eta mah. Alah Gusti, Anu agung. sagede kumaha nah anu kitu nya. Leret ari rek niuk teh atuh. Suka teh eueuh Mang. Sakit Dewek teh gebrus. Kana lomang. Sakit lawang teh ka ciri. Mun teu ngabejaan aya lomang. Geuleuh si teh goblok ngomong di kitu-kitu. Lain geuleuh eta teh tadi mun urang mah kabejaan. Atau meureun urang moal teh gebrus. Geuleuh. Naon teh teh tikorona teh euy. Wah, moal teh mesin jaya. Pangangan sate teh. Eta teh. Moal teh mesin jaya. Aing apa ngaranna Gatot Kacanya? Bener. Memang kaulah Gatot Kaca. Gatot Kaca, Kerincing Wesi. Kerincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Cetet. Tong antegan. Kancing Jaya, Purabaya. Pur kuntu karitu. Purabaya, Badalungan. Badalohor. Hayang diciwit. Hayang diciwit sieta mah. Badalungan, Jabang Tutuka. Jabang bayi. Jabang Tutuka, Gatot Kaca. Gatot Subroto. Coba payuneun teh. Wani ya tong sakitu. Gatot Kaca, Rimbi Suta. Udin. Beli jauh atuh. Kan pi omongeun we hirupna teh. Arimbi Suta, Bima Putra. Bima ungjila ilaika wa ma ungjila. Kawana karepai ngomong teh. Hayang dipapag gitu jalan mah. Naon? Naon kasang tukangna minta alasan anu kuat. Kang mana ti mana jeung naon sababna ajeun ngabun amu-amukan. Ieu urusan aing. Tong pipilueun ka urusan aing. Ieu geus jadi urusan kaula. Kaula salaku lurah tamtama negara. Aya hak pikeun ngamankeun ieu kajadian. Aing lurah Cibungur. Aing sungutna teh teu daek jempenya. Iya malah mun jempe sok kasurupan. Nya Bisa jadi teh. urusan aing, urusan Gatot Kaca. Pariuskeun ku aing. Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ngapakulanang kue lanang. Iya, pada lenang ieu nya. Urang di lega kurang ajar, pada kurang ajar. Kan? Ya, sawieu satu ku abdi lah. Montong pipilueun sia pegek. Goblok. Ya, Amak sobat pakai. mamawa kana beungeus setan. Ulah. Itu benar dicari. Buru kan rek tepi. Inung syukur dipencet. Halimut. Aling atuh. Mangga ajukan ngulujeun kana. Cing nepi ka modar teh syukur ajar. Benar. Ganyi. Bakar asal. Mun teu karasa si goblok. Dan ya. Sawios ku abdi mulur. Honor kan. Ngan bing. Ade teh. Teu meunang eta sanggelang aing gede maledog. Tenyokeun goblok da walasa aing maledog ieu. Kencang. Ngalikeun tah eta siakeuna geura ieu. Aduh. Awas ya goblok. Kadunungan. Ayo.
lain eta pika-pika geuleun gitu anak-anak si Semar. Udah balik deui we teh mah. Teuing naon maksudna? Da lamun beunang ku aing moal teh dileyak sia. Wah, buat teu pecet. Manggul naon Jep? Awan kamar, Oh, eta pancuk. pagean patok. Talikeun sing page. Ade kareret ke. Leret heula kenapa? Leret heula. Ayo. Eta ya. Ade sing apik. Sing apik leret heula ka kitu. Ade, bisi ka pagi. Bisi katingalieun, bisi ka pagi sok. Sing pageuh talikeun. Ini talikeun mah. Naon sia nek pipiluan? Udah aing sok. Emang na aing sia ayo. Setan. Wah, Ditalian cokor aing. Goblok eta si Dawala. pintar sia satu. Awas ya ku aing. Bawa naon lanceukna ye. Bawa naon ya? Bagus. Sing apik ade tingalieun. Naon teh sia teh? Sok sia ka dieu. Sok ya. Oh, atuh moal ti kudawat. Lempeng mah kadinya teh. Gatot kaca montong cenah pipiluan tan duduan. Lieur. Sok sia. Aing boga gineng. Pusaka dina tikoro sia. Ditiup ku aing. Bakar ragrag di tengah samudra kulajar. Ya, sok siapa seret-seret jeung tanaga angin Wah, anu kaluar tina tikoro aing. ya bedas-bedas. Kurang ajar. Hayang sajajar sing Gatot Kaca sia teh. Sok. Sing salah leungkeung gitu. Da moal ngejat aing. Juring sia. Bina-bina teh. Ya. Nah, geuning eueuh di luhur. Teu bakat ku lepas. Dihandap teu aya. Teu aya. Mana ya? Teu aya. Dan di kalir teu aya. Jempe atuh. Wah, Setan deh. Nepi ka ngabelawa kana cukang irung. Aduh. Aduh. rupa-rupa ya dong. Setan sia. Aing keur siap bumi tapi ka bau tai nak. Buat ka macet gitu Elin. Lain eta nepi ka kitu anak-anakan si Semar. Aduh ampun aing. Wah, Namun benang wai. Diawut-awut terus.
ningali juragan Gatot Kaca orang susul Pak paseret-seret jeung tanaga angin. Kopi. Padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah di mana sakolana ayeuna geus maot naon urang reureuh heula ha reureuh heueuh capek ya capek hari mana geus dahang geus tadi jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leuheung nu bala leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babatok peda babatok rebab uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti ditarima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing saja kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok sing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kahar teh panjang teuing terus ya siak ngomong nge ngojolbak mau ngaisin panjang deui sok atuh nyanyi anjing dah mah tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sana hideung sabarangca temong mewah
Apu si goblok pakai jeung mahkota segala karunya kagegeloan bersih hayang jadi pejabat wah cager semua aja syukur ya. Nah, saya tengah kerepesan, kayak gini diundang simut, ingat. Oh, diundang simut sih cuma. Dada ramang sadayana, mojo, mojo, bagja. Sadayana marga. Bagja, dada ramang sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dada datang sadayana. Datang bagja maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja kadenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya saja lamun nyebut teh saja lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener ai nyebut Dayeuhkolot tetangga saya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula Spontan nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan aya jalma ayan nyebut kawas nyebut nugelo teh jalma ayan nyebut haji apa kakak saya adina itu bisa paman si Apep itu diberi nu hese mangga saya mata akan bangga bener nu hesen pabelit dia gerakan dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kena omongkan belegu kagak jangan itu sekali mah jangan cek mana teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keke dipaksa ya anjing kan bohong aduh alah nyebut kanyut tatangana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat ai nyebut ngising kababayan nyebut bool ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing ya muni ke ieu bokap aing tapi kapurugul teh murugul pisan cing Pak cing euy hate teh akang nu eleh nih eta ning si lain nuturkeun aing
udah melang atuh Ariwah ke kolot. mun bapak kumaha onam teh saha nu marek katakeun emak Ade goreng. tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ja nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh dah hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngan ukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kana ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta aya kata-kata mutiarana lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta rek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy dasar naon cek syahada ieu mah syah naon teh nggak goreng sangu meureun eta mah goreng lukmas bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja moal separatis separatis anu ngaberontak atawa teroris nah jauh-jauh atuh da lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah situ Jauh-jauh tina teroris jauh tina teroris tina tina tariris naon yang nyamperkeun itu sia-sia Aceng enang. ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar kilo. kainu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si lain bemo aya rek miluar maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teh inakan anjing coba tuh kaina lamun dina imah ieu hotel Berbintang 5 kuring meureunnan loteng loteng dilotengkeun. silaing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah sapir nanti nyambung aja Sina ambak ka. duh ampun cing atuh bere nu hade kitu jang Sekali-kali mah tuh. karunya deuleu atuh lamun dina kue sok euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh Wing kue bolu jawab ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah yang siling siling bapau ari wing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing Ambak ka. aduh ampun
kuring teh Semar 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 cepot itu nutukang dawala pada ronok teh ya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala Hayati nah ngaran awewe atuh di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh hah dek ngalamar ya ada cawewe payu pisahnya nah sarua jeung uing uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar kasaha ka eta awewe Dewi Nilaningrum dengan tedek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan pernah yang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak sia kawin tuh da kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung di bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasaya urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada iso anu ngaganggu mah anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya an sia Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin ka jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju nya kitu nih buligir keneh teh nya hapunten pun anak teh idiot pek sing hareupan ka nya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak ku aing di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia tai nu goreng patut kieu mah moal diambean ku awewe moal narasaan sia kasep kitu tong hayang meuli pispot cucurut anak pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu
lawan wae ya si goblok jeung nomor teh dilawan jadi Allah bogoheun ka emak sia mah udah Allah teh super elap hese ngajelaskeunana ka bebenyit kieu mah nah kabudak atuh can bogo mah bogo ngan hese Allah teh nu kagunganana nu nyiptakeun urang nu ngajadikeun urang ayeuna dicanak deui heeh nanaonan kikituan ish nah sia kok ditunda kok dicokot ya resep heureuy girinya Allah teh anak-anak hari Allah cokot kulu nafsi dai katul maut ada apa nih ari hartina sakabeh awak-awakan bakal kena ku maut sapurnu hirup urang oge bakal nya aduh embung ah sarada ge bakal bagian bakal balik ke dicabut ku malaikat wayah kumaha teh wayah kumaha ya buat nama pake jeung nanyakeun wayah kumaha pangmeulikeun lem atuh abah naon urang eupanan malaikat sugana naplok dina lem ya ieu mah bebenyit kan bae na babanyit abong udah malaikat teh beurit nah anak-anakan abong bebenyit atuh ngalilieur maneh sia teh urang mana ari mana urang ka Allah atuh yeuh ah dek naon wah urang nepungan emak engke ge bakal kapanggih urang bakal katuturkeun lepungan urang ajar kades abah naon baru kana guru yang disunatan urang bah nyeri hate aing budak kayak lisuratan nyeri ngenes aja awan milu saha anu ridho dek nyunatan ujang nyabahnya suratan urang milu ka Pak Asep Wawan genep salapan dalam salapan ka Pak Haji Asep Wawan we paguron di dinya genep salapan urang milu ka nya maneh nempel pitan masa Pak Haji Asep Wawan Pak Haji Asep Wawan nya aya di dieu ayeuna oge aya nepi ke ka Kasep jelema na mah nganyari jadi budak deui eta mah heeh kalinglap tadi mah ujang teh hayang bisa maca Quran nah acan disunatan oge maca mah dicare ku Pak Ustad maneh mah can disunatan cenah dagor ustad kitu mah nah kabina-bina teuing budak pan maneh mah suci keneh Kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih kudaekna ge untung kudaekna ge untung ngahalangan kana kahadean mah nya nya ustaz nyarek mah walan Iya. tarbiyah abah naon ujang mah lamun disunatan cing hayang nanggap naon ujang cing hayang nanggap kompanye ana tatabeuh murukan anu kompanye teh nu hajat meureun murukan seni meureun kebanyakan murukan kesenian atawa hayang nanggap demo toba pada loba jelema meureun teh heuh lah kumaha maneh we lah pada iya pada heak-heakan lah iya abah hayang nanggap tawuran aduh murukan sigan epok iya abong babanyit ujang mah hayang disunatan teh abah naon hayang po nyata dek ngaji abah apa huruf hijaiyah di mana geus huruf hijaiyah geus apa teh ujang bisa maca Quran alif ba ta sa jim ha ho nu kitu teh huruf hijaiyah nya ai alif teh naon alif
Alif teh lamun baca ku urang bisa jadi A, bisa jadi I, bisa jadi U. Alif teh Heeh. pintar budak teh tah. Lamun hayang jadi A di Jabar. Jabar Banten. Di Jabar Alif Jabar A gitu jadi A dibacana. Oh jadi lamun hayang I teh di Jateng. Di JR. Kolot malah pengalonye. Alif JRI jadi I dibacana. Lamun hayang jadi U di PS. Alif PSU garasa ku ujang diejahna ku abah bacana. Sok. Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, A I U. Tak itu. B Jabar Ba, B JRB, B PSBU, Bakakak. Tapi ibu ulah dibawa ngalonyeng budak teh. Bakakak cenah kana hakanya nih bapak aing mah. Babi bu. Atau bisa disebut atau bisa dibacaan un. Lamun hayang jadi an bisa alif jeung nun. Alif yang hareupan. Tangan kudu make mati. Contohna alif nun mati Jabar an. Alif nun mati katabrak. Dasar boboga bapak teh gelo. Ulah dibawa ngaheureuy budak teh. Atawa ditangwin alif, tangwin Jabar an alif, tangwin JRI alif, tangwin PS un. Anterkeun. An inun belum. Denun. Heeh. Antarkan skenario. Teu bisa ngarentetkeun atuh. Lonyeng udah. Heeh. Alah. Abah. naon Hayang motor bah. Geus nu lain-lain. Nah, geus nu lain-lain sia mah. Ya, kudu umur 17 tahun, kudu boga SIM. Kudu geus sawawa. Jeung barina ge gablek duit ti mana sia motor. Kumaha lamun cara uje? Ngora keneh maot. Komo ieu budak. Lumayan tidak banyak teh sia kabeh boga motor payah katabrak atau tabrakan. Eta mah geus pastina. Heeh, ke lamun beunghar aya milik waing dipangulikeun hayang naon-naon oge. Tong boro motor sia hayang helikopter. Ai kolot beunghar mah dibalik. Ai beunghar mah ku aing dipangulikeun. Nya. Ngeuna lamun ujang boga helikopter. Tuluy. Naon ujang? Oh, ujang teh jadi pilot. Bener alus. Dia dihanap aya si Abah keur leumpang. Ujang teh meureun di alungan tambang bah buntang. Aduh, cita-cita. Halus geus aya belana ka kolot. Cita-cita nanti Halus alus. cita-cita. Iya. Gorolongkeun tambangna teh panae ka luhur. Alus. Jadi Abah numpak apa? Ditetek di luhur tambangna. Panti bebet. Tuluy, Abah teh pan pae. Turun si anjing, turun si. Can bisa maehan Yahudi sia teh. Lamun urang geus bisa maehan Yahudi eta teh sarua jeung salat 60 kali. Udah Yahudi lagi jauh di Israel atuh. Oh, da eta pandangan sia mah jadi we mitos. Mitos kumari ah. Da lain Yahudi itu nu jauh atuh da eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge. Da ieu Yahudi nah mana atuh? Eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing. Sifatnya eta sombong, bedegong, gede hulu, kumalungkung, boga rasa ieu aing uyak kidul. Bangkelang. Kadedemes. Hawak. Oh, eta Muntangul, bedegong. eta deuk. Balaga ta eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia. Anu sifat Yahudi nu aya dina diri. Heeh. Apan cikolot oge mun ngaji ulah keluar tina dirina. Mun ngaji keluar tina dirina sasar hirupna. Oh. Eta teh. Nu matak dewek tadi nyaritkan ka si lain teh si tara salat. Heeh.
eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Kalakuan nyeri batur. Heeh. Kalakuan nyeri batur teh. Ai salat teh, cung. Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon hiji-hijina? Hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Nyunah rasul. Heeh. Heeh. Salat aya 3 huruf nyaeta shod, lam jeung ta. Aisod. Aisodna teh sidqul qauli, hartina bener ucapanana. Ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani neukteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Jadi pas. Saujratna tukang salat mau ngomongna teh Gitu. Ari eta aya lam. Naon? Lam nate layinul qalbi, Naon maksudna? artina leuleus hatena. Oh, eta teh. Aya ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapah gedang ipis lapis kana tapa kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, eta teh. Tukang salat teh. Ari eta takna. Kada geus tarasi. Karena teh tarkul ma'asi. Naon maksudna? Artina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, Tuh, pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna. siat mah tapi bener. Pikir Eta tukang salat. tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun, digampangkeun. Digampangkeun kumaha di akal. Nu jauh dideketkeun. Nyana kumaha. Apa tugasna ge aqimus salat. Adegkeun salat. Oh, adegeun salat. Di mana geus diadegkeun salat bakal dientengkeun, digampangkeun sagala rupana. Nu jauh bakal dideketkeun. Contohna Kumaha. syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi penjuru. tower. Apa sih tower? Tower teh nu jangkung teh kan. Oh. Yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teh. Pikir. Oh, terus kumaha teh? Pangna dibabari. Sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman. Asalnya nomerna cukup halo. Nyai cager di Jakarta geulis ceuk indungna ti Cikampek. Alhamdulillah ma damang di Cikampek cager nyai. Usum naon nyai di Jakarta? Usum demo ma. Lu cing atuh ke mamawa ka dieu demo nyai. Mah yang pais demo. Burukan Marukana martabak. demo teh tutut meureun. Burukan martabak. Tuh deuleu. Eta anu Asalnya ho angkana. anu didaetkeun teh eta kangnya. Heeh. Dideetkeun apaan? Digampangkeun. Cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung, teu dicas meureun. Oh, Baterena lemah. lemah. Tuh. Moal nyambung. Cenah naha ai salat di keureuy tapi teu nyambung-nyambung doa teu dijabah. Heuh tara daek silaturahim teh. Eta teh. Tulu babaraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai. Teu alewoh. Cenah naha ai salat di keureuy. Ai HP aya, tower aya tapi teu nyambung keneh ieu HP. Bawa meureun eueuh pulsaan. Loba penyebab. Nah, cenah ai salat di keureuy tapi doa teu dijabah. Bawa meureun tara zakat sia teh. Bener. Tuh, nya. Beuki jelas pan. Beki jentre. Penyakit hate teh tah. Bener. Nah, ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan. Bener. Ulah kajalakeun batur nya kan. Cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung keneh cenah. Bawa HP na digadekeun. Digadekeun kumaha Kang?
nah cenah salat dikeureuh tapi urang teh teu dijabah wae bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kenapa ngabutuh digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi ka Maha Kawasa dibarengan kurido jeung ikhlas ieu mah der ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan aing keur ngomong lain inu mah ku si lain kayaknya mentong dicarekan usaha si heueuh ceuk tukang kopi teh meureun euy sarua we jeung sia cepot aing keur usaha nya usaha kaberanak pemain pek cing payu euy ngantai nu dagang teh nya euy wah kok ieu Bapak Hajat Bapak Haji Suherman kalih ibu leres bukakeun lapangan kerja dina peuting ieu duh ibadah ageng TTK ka tukang-tukang obat aya nih aya rupa-rupa nu dagang teh geuningan obat nyeri huntu aya tilu warna geuning tilu peles nu hiji warna beureum nu hiji warna hejo nu hiji warna herang bodas para wargi gitu sorana teh geus puyeuh teh peuyeul geuning digangsa pilih para wargi da anu sok ngaganggu kana katentreman hirup teh huntu di mana huntu geus ku ulam dirinya moal ngeunah dahar tah sim kuring bawa obatna salat ge teu husuk jadi huntu teu barang dahar teu ngeunah tak tingali aya 3 peles nu hiji nu beureum eta keur kakemu keur maehan ulam aya nu bodas tak ieu nu hejo keur ngabersihan huntu tak ieu nu herang nyata keur mageuhan huntu ya supaya kuat aya geus kitu Kang hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh aya obatna we wungkul di teteangan pek teh keur ngaringkuk nyeri huntu manehna ai manehna jadi huntu meuli oskadon geura karak ka warung ayeuna mah tiada hari tanpa macet gini nya di kota-kota teh betul Kang pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ka mobil jelema teh mobil baru ke mobil kamu motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa siraru we geuning isuk-isuk bakana motor heeh yang siraru baleungar mara raju puguh jeung siraru ge loba keneh motor heeh grepek pikir ku si leuing nya benar Kang di mana sangsarana di mana lepas puguh geus baleungar geus mara raju ayeuna mah raju kari nyukurkeun teh tingali tina asa mikir jelema mah mikir kumaha Kang tinggal aya kadaek tingali geuning piraanan dagang sate di tiiran kira daging apaan ayeuna beunghar beunghar sate marangi teh sate merangi pajejel ngapoe nu tuang tuang heeh jadang teh luar biasa eta kitu usaha teh nu berhasil dan nu mikir nya Kang adaptasi jeung kemajuan zaman bisa ngigelan zaman gitu orang harus bisa ngajawab tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji sing nepi ka berhasil pan betul nya baleunghar alhamdulillah model aing harita naon Kang dek ngawayang ka Cikampek ka Cikampek Kang jam genep di Bandung keneh da macet macet aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang mobil Akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing cing teh memeh ini teh pariksa heula sagala rupana wah dikitu teh hirup eta mobil diganti busi gitu sedengkeun waktu nyedek geus 6:30 kulantaran dewek reuwas meureunnya aing ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiik sagala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak sagala karasa nya can nepi keneh geus ngaburusut kana calana atuh calana teh calana kolor teh dipiceun
iya ada bau ongkoh ngan untung si waduk teh tadi celana kolore numpuk teh piceun we tadi kolor aing teh aing dek diasupkeun celana panjang kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek itu salah makanya gitu lah nyedek waktu wah begat bus we aing teh oh bos kan anu jurusan Cikampek di Padalarang aidina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pas sadak loba keur bae Sabtu ngan untung dina bus mah aya pamuntangan gitu nya aya di luhur dewe geuning ai di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur kahareup ai di gas ka tukang ngabeletukna teh ada yagdak hanya tanda teh semplek dijak semplak gitu salah keur mah kitu kaayaanana di tukangan aing copet deh eta copet aya ai direret awewe copetna teh amuing yo sulusup pe kana saku aing teh nyaho saku aing depan soek jokep pe kana bobogaan aing ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu caca kamu nu SMS jeung HP teh ngarenghap bacakeun teh ngarenghap cenah kudu dikenyedkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokon copet teh tak aduh beunang sia copet sok sia meuneun dicorowokeun ku aing copet hah abe pada neungeulan sok sia mending cook nya meunang meuri nyoo meuri aing teh pugowe nepi ka Cikampek teh we peureum beunta alah ampun lain pengalaman hirup nepi ka kitu Kang Bapak hajat nyawer tuh alhamdulillah jazakallahu khairan nuhun aduh gede euy nuhun ladang sate dulu ieu duh sugana kakepret nuhun Pak Haji Suherman alah nuhun Pak Suherman Pak Haji nuhun Pak Haji nuhun lumayan 100 1 juta heeh bikeun Bapak Haji Suherman nya lara tuh bageur gitu cantik ibuna Ibu Hajah Maya menyap nu merenya oh jatuh apan dina rumah tangga teh kudu sareundeuk saiga kudu sauyunan sabobot sapihanea ai ceuk nu hajat teh garong we kitu-kitu teuing mah alah nya oh nu mah teh ibuna ibu berarti Pak Suherman nu acan mah nya ya acan alah atuh nuhun ketang hapunten nya ulah dianggap banyo hapunten hah Tipe Haji Asep Wawan menang arisan bieu tah alah jajak kalau aduh majuta 5 juta tipe Haji Asep Wawan eta nuhun Pak Haji amin alah balalager ka dewe penyanyinya ya tuh dah hah sugana kakepret isuk oh dikepret ku aing isuk-isuk tenang alah aing menang panyecep kieu teh euy sok dina kiwari mah dina zaman kiwari mah loba pangwangunan anu can anggeus masjid madrasah apaan meureun eta teh anu nyair geuning di jalan anu keur masjid sok dibagikeun deui we ku dewek teh teh aing menang panyawer kieu teh ngan lantaran balik teh subuh teuing can aya nu megat nya kapaksa we dibawa ku aing nu air apa dibikeun ka indung yoga hari juga teh hari lantaran subuh kene nyerip tau sudah teh kaurangkeun nah kitu euy geunahna jadi dalang teh ta eta Kang panggedena ongkoh nu nyecep teh loba ka dewek tapi ai daek cari penting teh eta ta eta nyaring peuting teh hasilna teh mah syariatna hakikatna tahajud geura sok tahajud ta eta mah keur kasalamatan akhirat eta teh ulah lalawora
benar sate marangi nu tadi teh nyun jacep teh nya nya nuhun jeung nah eta satena nya jeung hipu aya ladaan hipu naon cing pangnangeuna oh da sia mah teu meuli tanggal 12 Juni di Pak Haji Asep Wawan ya nya nya tak minta ke dokter kitu ayeuna jasab jero dan mati Bapak Bupati mau nyacap gitu akang naon Bapak Bupati mau nyacap kan montong sok itu sia anak aing teh bupati teh montong di penta montong gitu sia teh ngomong teh ka mana karep ting lain teu kudu di penta teh mah